tiris ya Allah. Kieu harangan ripuh itu bapak majikan mah. Karena gering sakieu bae ge. Geus haliwuh teu para ruguh. Arese hayang nyaru obat ge. Kunaon? Aing muriang mu geus teu kawawa. Paranos tiris. Atuh kunaon ge lain cicing di imah kok aya di pos? Nyaho iya aneh Mang Didin. Lah di imah kesel. Ju percuma deh ge aing di imah. Jauh nu ngurusan. Kieu horeng pamajikan mah teu boga pamajikan teh ripuh sangsara. Heeh sih. Terus Mang Didin geus berobat encan. Cantik. Tuh berobat ge Mang. Embung lah. Ih, atuh lah embung. Hayu berobat Mang, diantar ku kami ke puskesmas. Embung lah mu. Sieun disuntik. Ih, kolot-kolot sieun ka jarum suntik. Nyaho teu buka izin ka umur. Aya ge budak leutik anu sieun ka disuntik mah. Teu kalau teu budak leutik. Ai sieun mah sieun bae tik. Terus kumaha tuh aya berobat embung mah? Atuh angel ka cager Mang. Belikeun aing obat bae mu ka diskotik. Apotik meureun Mang. Hooh eta. Kumaha tik? Honggeus sayu karunya. Oh di ge mana duit Mang? Kayak gitu. Ya, Li obat naon ieu? teu nyaho. Kumaha sih aneh amat? Keluhanna naon bae kitu nu dirasa. Pokona aing gering, panas tiris, terus awak aing leuleus kos nubuh tulangan. Oh, atuh. Hayu ge tik. Yuk. Mang, tangguan heula nya kami nek cara obat heula. Heeh mu. Nuhun ya mu. Heeh. Tik, nuhun ya. Mana kopi nak? Nongkrong di pos itu ngopi. Kumaha meureun? Oh, kopian Jo. Ngantuk Jo nongkrong teu jeung ngopi mah. Heula. Beli kopi Jo. Oh, duit aing. Lah, siapa titah beli kopi be ngomongna duit bae. Oh, aing main judi be aya. Kumaha ge aya eueuh malah. Beb, hendak kemana? Beb, ini kemana Beb? Kami hendak meuli obat heula ka apotik. Meuli obat. Beli obat jeung saha? Jeung Mang Didin ke Muriang. Lah, Mang Didin mah lain muriang, eta mah aleman hayang aya nu marhatikeun. Ih, beneran orang kuari keririsan tuh di pos lebaknya tik. Heeh, sayu lah mu nyer obat heula karunya Mang Didin. Ayo, Geus dia kami bae nu nyarang obatna, Amin. Heuh, dieu kami bae anu nyer obatna. beneran sari ada kena obatnya Mang Didin. Heeh. Kamu sih duitnya? Jo nginjem motor Jo. Bersewa heula. Eta sia kabina-bina amat Jo, pakai mayar sewa segala. Nyaho, injem motor ge demi kebaikan ieu, hendak nolongan muriang. Onggus ge, bensinan be saliter mah nya. Ih, ogah. Geus saya bek. Ayo. Parah sih aja. Oh, hitungan jasa. Ayo tik, ke Mang Didin, kami sorangan bae. Oh, geus mah di bae tangguan pos. Budak bae kata-katana. Nya yang kita nungguan pos. Ayo maring moal ya pos. Kita bae lah. Woi, tangguan woi. Mang, kunahan Mang? Nyerisan aing tip. Wah, kena corona mah di matip. Oh, Met, bisa jadi. Sembarangan sia. Ting bating aing kena corona. Met, biasana anu kena ciri-ciri corona mah teboga ambuan sia. Tip, coba ge, jangan ti kotok. Tok kudu make tai kotok, Met. Sia be muakan si mau bobari muakna. Bener sia, Tip. Met. Satu sopan amat buang di tanah aing kan. Wah, Met, tok kena corona masih kena kambun. Mang, hampura Mang, tadi mah cuma ngetes doang. Hampura. Kena aja kayak jebur sia tah. Bener Mang, si Memet mah ngajajal doang. Bisi Mamang teboga ambun doang. Nyaopan, ciri-ciri kena corona mah cinaget teboga ambuan. Sama aku tuh percayaan ke aing. Pokoknya aing malah kena corona, cuman parasit biasa doang. Oke, hampura. Parah sih mah, mana buakna bau jasa. Siapa mau tersakan bangke orang meureun Met. Jadi itu mabur lah. Ulah nggak ganggu aing tunggu setek kawawa ayo. Mang,
Ai gering mah berobat atuh ka posyandu. Naon aing budak leutik meureun. Pan Mang Didin mah emang kos blok ketik keneh, ja imut. Heuh, imut kos anak toke. Eta sia. Jubur sia merentah belang kos toke loba kurapan. Sembarangan jubur urang mah mulus, Mang. Teu cara jubur Mang Didin kos jubur saya. Jubur aing ge mulus lah, ada glowingna. Ya, andekna lemas ya. Naji saya. Lo, mata aku tolong nyeluna. Mantak nafsu ya, Met. Maedan. Min. Hah? Si Mumu tadi ngomong tuh, orang titah meuli obat naon. Ih, asanan teu bek. Terus orang meuli obat naon yuk? Teu nyaonya. Asana Mang Didin mah ento muriang, cuma stres. Geus kurang belikeun obat penenang kabeh. Oh nya. Heueuh lah, geus ayo. Oke. Mang, kunaon eta lakban aya dina pipis sagala? Dasar jelema boloon. Nu kieu disebut lakban. Nu kieu ngaranna koyo, jo koyo. Ana kena benjo. Nyaho, pugu balon mana nama, Mang? Atuh si Benjo teh beloan mah penonton meresepen lah. Betul mo, kan ieu mah beloan ge geus ngeting om sutradara. Lah, buku emang aslinya ge belon sia mah. Ento. Oh, siapa teh balon jo, cuman idiot doang. Nah, bener tip, cocok. Ih, aneh dasar benjo. Gemes teh geus nya. Ih, kumaha sih? Bener meureun aing mah teu salah. Aing mah lain beloan, cuma idiot tip. Oh, bener jo. Tuh. Awas dah, lir aing makasih ya. Nin, di pos mana sih Mang Didina? Teu nyaho di pos Lebak meureun. Oh, gitunya. Geus ayo toong, aya eueuh jelemana, obatna jeung aing. Asa jeung naon obat? Jeung kotok aing gareuring bek ku tetelo, sugan dibere ieu mah cager. Ih, jelema edan. Kira aku kotok di inuman obat jelema, Min. Susuganan be. Ih, sabodo sialah, nyambung sama. Kumaha aing? Mu, lain sia tadi titah meuli obat ku aing. Mana obatna? Si Amin geus subek mang anu nyiarna. Oh, kebal amat ge. Tuh budakna. Panjang umur eta jelema. Si Amin mah lain panjang umurna, tapi panjang bibirna. Ih, ku ngaledek bae sia mah. Bener mah. Ya Mang, obat jeung caina. Nuhun Min. Siap. Oh, japek kamu dicaina segala. Ada. Kang Amin gitu loh, manusia cerdas. Min, ayo obat naon? Enggak, inum be, yang penting mah cager, obatna nan los. Nyaho, geus geura inum, geura cager. Oh, oke. Mang, ulah hiji minumna, hiji mang kena angel kacager. Oh bener Mang, sing loba supaya cepet kacager. Oke. Tumben saya Jo, pinter. Oh, enggak kira. Min, pesekin min caina min tuh. Supaya cara cager, Mang. Kira. Di Mang, inum di Mang. Mang, terus Mang. Aduh. Minum. Geura cager, Mang. Wah, mantap. Bong. Bong. Kang pi. Dak. Nya mata aing kunaon berat amat. Kunaon, Mang? Mang, Jijilan ke para roek. Mang. Dah kunaon yuk Mang Didin? Tenyaho ih. Amin, siang meuli obat naon yuk? Tenyaho si subek. Kumaha sih? wah, kayak naon si Mang Didin. Sembarangan camet. Nyaho aing ngomong sembarangan bae. Atuh jeureun tuh sadar-sadar sih meuli obat naon itu bek. Meuli obat naon gitu, Bek? Ih, teu nyaho. Pokona aing tadi meuli ngomongna meuli obat penenang gitu. Diberena obat eta. Ih, atuh eta mah obat tidur meureun. Oh, bisa jadi. Dak, teuy mah. Tuh, HS. Norok tuh Mang Didin. Gitu. Heueuh ja. Langsung gak kena. HS mah. Nan ditangguhan aing Wah, jelek maut gitu. Nyaho. Geus lah. Dak kemana ih? Balik aing Tinggalkan lah. Mang Didin. Aing mah panik Si be. kucing ih udah tinggalkeun. Kirain mau toreng ento. Weh, dak udah tinggalkeun. Lah sabodo teh, geus aya beb. Nyaho benjo, nu kos kitu mah moal hudang, efek obat tidur kenceng.
Heueuh sih. Mang, hampurannya ditinggalkannya. Oke, tupan lah. Kucing. Bisi kumeong, bahaya. Waduh. Kok aing jadi kayak Hasan ti dieu sih? Aing budak kamarana yuk. Tega amat teu udah geunaing aing. Yang sepenting deui mah. Di paralon hangki, itu di paralon. Adah. Gila. Atasnya, cong, aing keur naon ti dieu. Aduh, aing mah keur kipan, saulah ka dieu pan aing sieun, cong. Aduh, aing mah